Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge kesuyuhan, boga babaturan, loba pengertian, kudu lobaan, terjadi pikiran atau susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Ran, geus siang jadi ya. Jepretan jeung Alosia, Stomo. Jadi naon sih lah? Iya jepretan jeung Stomo, karunya nyana. Geus hang jepret-jepretan. Jepretan jeung Stomo. Dah, Alosia. Bikin penjepretan. Asa? Bukan karunya. Sia tara nyieunkeun. Mah karunya ka Alosia mah. Oh enggak we, sia yang penjepretan jeung Tomo. Sulah sagala nyeunana Alsa nih lah. Segala Tomo dijieun penjepretan. Ari sia Ran, kalau teh perhatiannya sama sekali. Gitu-gitu ge pan Alosia. Sudah lo ngomong sana udah ingin jemput tah. Naon sia? Yang narik itu tuh. Sia mah. Kadian ya. Betul aja ngadekan dia ya. Nah, sia aya bae. Hoi, Wak. Dikadekan bae, mau dipelakon. Ditanya anak cicing bae. Dak meureun. Ai sia ante di dia teh di kandang embe. Marah bae, marah terus. Dek jadi naon sih sia? Ih, teu senang sia. Atuh aing mah pan emang kieu. Aing lamun teu marah-marah awak aing nyeri nir. Capek aing ngomongan sia. Bodoh sia lainna. Cicing. Duh, nyara menok bener-bener hare sawan cih kieu. Aing makin harang geus bae bener. Manuk pancik kieu mah areueuh. Ya elah, emak di geus tanggel lah ngobrol lagi. Ih, Mak, kamar sih, Mak? Mak. Sia tau mak lain, digorok na cara bae. Naon? Gerokan bae. Atuh ja eta mah gegoran bage siang aja dog bae, Mak. Caing jurig sia. Geus mah lah, ulah ngomong bae. Pokona mah geus Tomo Ma N. Ih, pun sia ditanya nembalana N. Aing naon eta? Teu ngarti aing. N mah tah, ma. Dicak budak ngora mah tah selesai. Pokona mah Tomo geus kecewa ka mak, pokona mah lah mak. Tomo ndok nganjang malah dikerjain. Maksudna kumaha ieu? Ngomong naon sia eta teu ngarti. Atuh pan keur penting Tomo ndok nganjang malah dikerjain gua aduh. Geus gagah ti emang geus dibere duit 2000 gua ge. Oh, maksudna eta kitu. Jadi Tomo ente nembalan ka emak, marah ka emak. Oh, pokona mah geus lah selesai. Eta masalahna. Ulah kitu, diuk enak diuk sing bener. Naon Istighfar lah. ulah. Cicing Ngongkon aja min geus males. mananya cicing ya. Cicing diuk dirinya ya. Oh kitu masalahna. Jadi hendak ngomong ka Tomo ya. Eta mah rekayasa aduy mo. Atuh saroba pan mage ilueun. Atuh henteu mo kieu eta mah caritana pan mage dititah nya ku anyun. Atuh dititah teh mah naon bae ge daek bae. Oh mo hampura emak lah atuh pan eta mah ulah aduy mage teh nyaho. Bener aduy. Oh emak pun ngaranna jelema kolot dititah daek bae atuh. Mama dititah ge daek bae ku budak. Ulah daek atuh mah. Pan mah dibere duit ku aduy. Dibere duit 1000 doang ge daek bae sih mama. Itu pan lumayan yang mulai uyah. Geus atuh mah, Tomo nu minta maafnya geus nyicingkeun kolot. Oh atuh geus mah. Heeh. Mage hampura pamali ulah sok ngicingkeun jeung Maaf. kolot. Aju mah keur naon di dieu. Iya keur ngundur jeung keudeuh ieu emak boga sambel ieu lalapna. Atuh emang uceng ka mana pan aya uceng? Ih nyawa sorangan uceng mah main lalayangan bae gawena. Ilaha illallah ta uceng kudu dijepret mak. Ulah atuh karunya. Ang satunya Tomo nek nyaran manuk heula ye can menang manuk. Oh kali itu sing ade lah sia ge sarwana.
Lah manuk baik. Di planet Jupiter ayo nya manuk. Jupiter. Geus lah. Manuk naon eta Jupiter? Macem-macem we segala manuk Jupiter, filter apa naon sih? Jupiter mama, tah. Manuk kuak. Heh, Mo, kita coba atur ai pamali. Mak lumayan, Mak. Ulah Mo, pamali, ulah sok maling, doraka. Penjeng bekal, Mak. Jeng bekal. Beuteng sia. Ya, lumayan. Astagfirullahaladzim, teh si budak banger-banger teuing. Kayak emak cai nu disalahkeun ieu kudu bogana. Aing pusing tuh budak kos kitu aing. Di mana-mana ge. Marah-marah mau nyari awak, malah ti korosia nu nyeri. Terus nempalan. Ngomong-ngomong, senyor cocodot tuh. Sia ku masih pangsia ti tadi jeung aing. Di kandang embe di dia jeung aing. Emang jeung sianya? Hei. Bener. Poho aing. Geura berobat itu. Maaf nih. Tapi mas kena kesel ka adoy. Pokoknya kudu beunang tah budak. Ngarti aing mah. Terus hayangna kumaha sih sia? Aing hayangna. Hayo tangan adoy. Gedeung heula. After. Enggeus ran. Enggeus bae sia mah. Istighfar. Kita kan budak leutik. Siapa geus kolot, mikir aturan. Astagfirullah. Nah, itu Ran. Nyebut. Inget geus kolot Ran. Mahayan menang jauh coba. Ceng, itu sosoknya pegat. Kaji lah kayak nyusulnya nak. Eta kacamata muka dong, Ceng. Itu biasa aku muluna. Oh. Budak tuh. Lah, ya jaga cakuing. Wah, yo sia, cawak cakuing. Nah, sia. Mang Citom. Stop, mana sia ha? Lu disungsupkeun cakuing ka leutak. Arti. Ya, bodoh. Sepupu ngerjain aing. Dariuk teh di dinya. Tom. Dariuk heula di dinya teh. Jelas Tomo. Ura. Sibuk naon sih sia? Aing dik naranya yo ka sia duaan. Nanya naon sih Tom? Sanu kamari boga ide ngerjain aing. Sia, Ceng. Acep. Ada kamari, Ceng. Putih. Eta mah. Aduy. Saha? Aduy, Tom. Aduh. Di mana teh ayeuna budak? Sial. Harang geus bae aing nyolunyana yo dikerjain. Di mana Ceng? Cep. Nyaho, Tom. Si Onam tanya-tanya bae ditanyana. Tuh aduh itu, tadi itu tuh tadi mah. Tadi yang geus di ditu. Berarti tadi itu kosna. Bener sih ka ditu. Cep. Coba aja lu. Penuh ta budak. Meureun ka ditunya. Makana Ran, saya kudu sadar. Saya boga adat gede kos kitu. Sedangkan nepi ayeuna sia can memberikan contoh nu bener ka barudak. Lir, mudah-mudahan teh barudak bisa lebih bener ka hareupna nya. Nyaho mana nu bener, mana nu salah jalan. Heuh mah salah jalan aing bener ya dikerjain ku Acep jeung ku Ceng. Duh aing dikerjain di bae. Sial biasa Uceng mah. Kacang panjang, lumayan lah. Ayo Cep. Awas Ceng. Awas Ceng. Jangan ada di kamarnya. Tahu Ceng bingung. Ayo kemana kayu? Ayo tuh Ceng. Kuat kiri kan Ceng. Aduh, ketipu deh, aing mah ketipu deh. Ini ya, diuk. Mau ketipu aing ayeuna mah. Geus dari po aing di bae sia duaan. Sial doangan. Hantu Tom, asik jeung Ceng mah teu berniat ieu, ngebohong. Urang kerenyangan aduh pugu. Tengah arteng mah. Enggak, nari po aing di bae sia. Aing bener-bener nyaran aduh malah nipu aing sia. Dijepret sakuing. Narongen sia. Tahu tentang ge.
Ah! Datang arteng mas ya. Mistom. Paling baik. Tanya hoy ada kucing. Ah! Stop, matem. Istighfar. Ayo segera naronggeng. Ay, naglalang mong Tom, tanong gen. Agak segera nonggeng. Aman Tom. Ah! Yang ngomong baik. Segera naronggeng siya. Segera saya nonggeng. Ulang jauh-jauh ke dia. Woi! Sial tak budak ti kerio. Nipuan aing bae. Ya. Assalamualaikum. Ini Bang Sapri ini mau ngucapin buat official temulawak ya. Mudah-mudahan penontonnya makin banyak. Buat subscribe, pencet tombolnya yang kuing bunyi begitu ya. Oke, jadi buat official temulawak mudah-mudahan penontonnya tambah banyak. Apa aja sih konten-konten lo? Banyak seru ya. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Official Temulawak. Ya buat apaan, mending tak hentikan